wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat sinareng salam pamugi salamina dikocarkeun ka junjuran urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, kali ka jalmi-jalmi saleh sapadeureunana. Mugia urang sadaya kenging syafaatna jaga di yaumil akhir. Amin. Wilujeng sumping ka Bapa miwah Ibu sareng sadaya tamu uleman. Hatur nuhun parantos kersa rumpehkeun simpang dina acara halal bihalal keluarga. Hadirin hormateun simkuring kenalkeun Wastabi Nura sareng rerencangan Abi Zarifah anu bakal manduh acara dina dinten ieu. Bapak miwah Ibu hormateun simkuring esuk teu karaos banglirna waktos. Asa cikeneh pisan urang sami-sami ngalakonan ibadah saum nu dipungkus ku Idul Fitri. Saban waktos urang panggiling gisik aya lisan sareng perbuatan anu dihaja sareng teu dihaja matak nyinggung nu lain. Insyaallah dina dinten ieu urang ngubarkeun rukinin reureugeun madah cilik putih cak herang caang bulang opat welas. Hadirin nu dipika hormat, insyaallah aya sababaraha acara dina acara halal bihalal dinten ieu nyaeta nu kahiji bubuka, nu kadua ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, anu katilu sambutan ti tuan rumah, anu kaopat tausiah, nu kalima ngadua, nu kaenam ramah tamah. Pamiwa Ibu anu dipihormat kanggo ngabuka acara halal bihalal ieu hayu urang sasarengan kalayan ngucapkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna nyaeta yang ngaos Al-Qur'an ku Ibu Fitri mangga dihaturanan. Hatur nuhun ka Ibu Fitri pamugi galindang ayat suci Al-Qur'an sing nambihan rahmat sareng kabarokahan kana ieu pasamuan. Salajengna aya sambutan ti tuan rumah nyaeta keluarga anu dipiwakilkeun ku Bapak Edo mangga dihaturanan. Hatur nuhun ka Bapak Edo anu parantos ngadugikeun sambutanna. Salajengna nyaeta aya tausiah anu didugikeun ku Ibu Fitriani mangga dihaturnanan. Hatur nuhun ka Ibu Fitriani, mugi-mugi sing janten bahan lenyampaneun urang sadaya tur tiasa ngahundang sumanget silaturahmi. Salajengna nyaeta urang ngadua sasarengan anu dijejeran ku Ibu Fitri mangga dihaturanan. Hatur nuhun ka kersana Ibu Fitri, mugi Allah ngabulkeun sagala pendap sareng pamaksadan urang sadaya. Bapak miwah Ibu, alhamdulillah ayeuna tos dugi ti acara inti nyaeta ramah tamah mangga dihaturanan kanggo sadaya nyobian sagala rupi anu tos disayogikeun. Hadirin anu simkuring dipihormat, hatur nuhun kana segala rupi paratosanana. Dada tawakubna boh bilih aya kecap katut rengkang simkuring sapakaranca anu kirang marana kana mana hadirin sadayana. Mangga urang tutup acara pembukaan ieu ku ngaos hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.